Mending asal nyari cangkeng jeung bobokong ieu. Nyen ulen urang teh diisuk. Karak beres nyen sama goreng naon bae suka ada lebaran. Gitu tah urang teh nyeun ulen teh nya 20 sikil. Bisi aya anu kokorota tah dieu aing mah dangis apa. 20 ya urang dieu teh nya. Kalau heula ya. Cek, kemana sih Ece teh euy? Urang teh hitung heula ah. Hiji dua heuh nu si Ece dua nu urang hiji dah urang mah loba-loba teuing. Uyuhan lah daek ngalangan oge. Cek. Kemana jelema teh tapi mampir teh nutup. Tadi kunci ninganan. Kemana jelema teh? Hasupkeun ku aing ka dieu. Allah, geuninganan. Halus mah mah euing nyun ulen ka sababaraha hiji hiu. Atuh mere ka urang mah. Aing mumpung eueuh terus di dieu. Ku aing di kantongan da yakin aingnya moal mere lancik aing ge kumaha nyokotna nya euy. Ieu tah hiji aing nyokotna ge. 2 3 4 5 aing mah. Pasti ka aing moal mere jelema eta mah. Jadi kudu dipaok segala rupana gitu mah nya ngatur ieu kita. Mau aku dipaok jelema eta mah tah gitu. Yes. Asa aya si Nyai deui teh kuburuan. Euy teh paket urang teh meureunnya. Bener 122. Suara si Nyai gitu. Maneh gini. Iya urang ngaturkeun ieu teh pesanan tadi urang di Salangan ta 2. Urang mah henteu loba da hiji sa ieu urang mah. Itu sabaraha nya? Eta mah jadi 20 nya. 15 jeung 5. Ari itu tadi ku urang teh ditutupan. Oh meni nyun ulen. Nah, urang tadi nu ditutupan ge ku urang. Kunaon nya kitu? Asa saeutik ulen teh. Rasaan meureunna. Ku urang mah diitung. Rasaan. Ieu mah eueuh 5. Perasaan eta mah. Asugan atuh da urang mah karek asup tuh tingali aing ngaturkeun eta tuh urang mah ieu. Ieu naon maneh? Urang mah ieu atuh. Ai saha teh diasup ka dieu tuh? Teu nyaho atuh. Ge atuh ulen urang eueuh. Teu nyaho. Sok nyakeun ka aing sia mah ih. Ieu teh asana teh 20 nah jadi 15. Teuing teu nyaho pokona mah eta bayar ka dieu urang. Aing bener ka mana eta? Rek balik urang mah. Ka ieu mah ngaturkeun ieu. Cingan ieu urang rek meuli di ieu tah. Nah, udah emang urang ieu mah